Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gor Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 77. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom pangalaman Mang Lintrik. Judulna nyaeta Asa Dina Dongeng. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Mang Lintrik, ieu mah lain dongeng, kanyataan. Serupa oma ka Mang Lintrik waktu nganjang ka bumina di jalan Cipaganti. Rupina nu mawi sasauran kitu oge wireh kanyataanana sapertos dongeng walon Mang Lintrik. Kumaha cariosna? Mohon kawas dina dongeng sapertos eta lah dina dongeng 1001 malam ari cariosna mah kieu. Tahun 1858 cenah aya nu buka waris ka anakna duaan lalaki duanana nya kahitung beunghar oge manehna teh da eta anakna harita teh menang 2 juta rupiah sewang. 2 juta tahun 1858 Mang Lintrik ngengkolkan. Mohon nuju berharga keneh harita mah terasna cenah ku anak-anakna eta duit anu sakitu teh digolangkeun. Nu saurang memang boga darah dagang katambah boga sifat suhud jeung nya-nya. Duit anu 2 juta teh dijieun modal. Ngaborong beas di Cianjur dijual di Jakarta. Ngaborong tangkal karet kolot kaina dijual. Cindak nama rupa-rupa weh giat nakal. Meureun maksud nama supaya duit anu 2 juta teh warisan di kolotna beuki ngagedean, beuki nambahan, sarta manehna tayohna boga kayakinan kitu yen samang-samangsa nya-nya usahana pasti kahayangna baris tina kanan. Ari adina nyaeta nu saurang deui nya boga ari darah dagang teh mah ngan aya sifat ngelud embung usaha nu hese-hese teh. Cenahnya Mang Lintrik duit nu 2 juta teh ngadon hayoh dibelikeun kana bira kabehanana tuluy muka warung letik deket imahna. Tapi nya kitu dangarana ge warung letik tepati kagiriding ku jelema antukna tepati payu. Nyucudna Pak Oma nyelang nyerenge heula red ka Mang Lintrik nu keur ngabandungan. Kumaha nyucudna? Mang Lintrik gancang nanya dumeh karasa kasauran Pak Oma aya nu disumputkeun heula sangkan Mang Lintrik heran. Eta nyucudna teh Mang Lintrik cenah ngadon hayoh eta bira teh unggal poe di inuman ku sorangan sapoe teh beak 4 botol kitu tah. Heueuh nah ya dagang titik-titik omong Mang Lintrik nu mawi asa nguping dongengnya. Teras kumaha? Mang Lintrik hayang geranya ho tungtungna. Sumohon gawena teh kitu wae nu saurang mah unggal poe nginuman bir sawaragna. Atuh mun aya mah disuguhanana ge ku bir royal pisan. Tah cenah botolna mani geus ngabadag di gudang tukangan imahna. Sanes sapertos dongeng 1001 malam atuh Pak Oma eta mah sapertos dongeng si Kabayan. Omong Mang Lintrik pedah ingat kana kasauranana Pak Oma tadi. Sumohon lebah dinya nama sapertos dongeng si Kabayan. Si Kabayan nu mahiwal teh arupina sifatna. Kumaha tah terasna? Atau beki nyeletikan modal adi namanya kitu rupina tapi henteu ketang Pak Oma narik di kasauranana. Aneh teuing. Mang Lintrik heran dangukeun heula atuh Pak Oma mimiti deui muka dongengna. Silanceukna teh nu suhud teh kinten 2 sasih nu parantos kalangkung nepungan adina geus lila maranehna teh teu silih anjangan. Maklum lanceuk nama Jajakartaan bae meh tara aya di dieu. Di Bandung ieu teh kajantenanana. Sumohon asa sanes dina dongeng ari kitu mah atuh cek Mang Lintrik.
Data di ge ieu mah sanes dongeng kanyataan. Oh, sumuhun. Teras kumaha tah? Nguyung cenah lanceukna teh bebeja ka adina keur meunang kasumpeg hate. Usaha dug hulupet nyawa tapi hasilna ngan rugi bae. Numbuk disuwe cek Muhammad Amri mah panginten. Ngaborong gaplek kalah karugi digilakeun kana jeruk ti Garut bet kitu keneh. Jenisna ge teu cumpon. Tungtung nama beak pangharapan weh. Nya kamari teh cenah datang ka adina hayang nyahun kumaha usaha nu jadi adi. Cek lanceukna, kumaha ye akang mah usaha teh naas bae. Eta modal ti abah teh ayeuna teh meureun tinggal saparapat nama. Sangkilang cek rarasaan mah akang teh kurang kumaha ti poporose. Titik-titik. Tapi jadi akang teh rugi cek adina. Nya ari ayi kumaha omong lanceukna. Nu matak cenah abdi mah rada aneh. Mangkilang usaha teh sakumaha. Artos teh ku abdi nu kapungkur teh sadayana dipeserkeun kana bir. Sadayana Kang teras muka warung alit nganya eta teu payu di inuman we ku abdi teh unggal dinten. Ayeuna tos seep warung ditutup nanging anehna nyaeta aneh Kang. Eta botolna ayeuna teh parantos aya nu nawis 4 juta. 4 juta rupiah lanceukna mending ngagebeg. 4 juta rupiah paoma manglintrik milunanya. Sumohon 4 juta rupiah mangga bae eta engko manglintrik. Harita pangaos bir sareng botolna mung 25 rupiah. Ayeuna botolna wungkul tos 60 rupiah. Manglintrik kutrat kotret ngitung. Betnya pihargaeunana botolna wungkul ayeuna leuwih ti 4 jutaan. Laras untung adina mah bet asa dina dongeng 1001 malam cok manglintrik bari nyerengeh. Nya asa dongeng si kabayan suruh paoma bari gumujang. Tamat cenah ieu pamiarsa. Ieu sok emut dongeng ieu nya Kang Ibing nu sok dipedar dina radio tahun 2000 sabaraha 2005 2007 gitu pamita lepat mah ieu buat tidak ieu tina dongeng ieu sarpon mangle panginten nya. Sok kitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.